diatur ku ahlina patempatan arwah. Tempat nomor kahiji tempat ruh jismani dada. Kamari enggeus urusanana syariat. Naik kuari tempat ruh rohani al-qalbu. Jadi ieu awak urang teh opat. Ieu sodru bagian syariat. Naik ka jero qalbu bagian thariqah. Naik ka jero fuad, naik deui ka jero sir. Tah ieu urang keur ngaji kitab Sirrul Asrar, tak neuk ngodok eta tah. Neuk ngodok Sirrul Asrar. Kuari syariat geus kamari. Muamalahna al amal bil mafruḍat, hukum-hukum zahir kudu ngaji sapina. Riyad Fathul Mu'in. Engke urang bakal diberi keuntungan menuju kewilayahan mukasyafah musyahadah. Eta keur di dunya, di akhirat jinan wal hur wal qusur wal gilman. Kuari urang bagian kedua, jiwa aktif ruh teh ngaranna jiwa aktif. Aya tempatna di mana? Ieu ruh rohani al-qalb, bagian dalam tina sodru di jero aya qalbu. Eta kene bendana mah. Benda-bendana eta kene sodru, qalbu, fuad, kemudian sir. Bendana eta kene jantung. Geus jantung jismani dokter urusanana. Qalbul jismani jantung eta mah urusanana rumah sakit kitu di Jakarta teh harapan kita. Kayaknya ulah sok omong. Kayaknya ulah sok omong. Atuh ngajurus jana membeureun nya eta parantina. Nah, ieu harapan kita cek jantung, oh bengkak, oh bocor, oh luka, oh mesti diring lantaran tersumbat. Ieu mah ngaranna qalbul jismani medis. Lain eta. Tetapi makna daripada qalbu disebut qalbur ruhani. Qalbul batini ieu ku urang keur diaji qalbul batini. Tingkatan pertama geus kuari tingkatan kedua wahalutur ruhir rawani al-qalbu. Jadi makna qalbu nu tadi horegana. Wa mata'uhu ilmu thariqah. Tugas ruhur rawani adalah jalan-jalan ruh ngaranna ilmu thariqah. Jalan-jalan ruh eta teh disebut ilmu thariqah. Geus ilmu thariqah nama aya nu endek merekna ge aya nu siap diberenan eueuh. Ilmu thariqahna aya guru mursyidna loba nu endek diberena nu eueuh. Urang makan kuari teh aing hayang sabaraha kapanggih jeung guru mursyid, hayang jasa loba tan nu ngomong kos kitu ketika aya mah nyanana nu teu siap. Nyanana nu teu siap. Urang mah tibalik rarasaan urang hese neangan guru mursyid, bogo guru mursyid neangan murid nu hese. Tuh nu siap pun. Aya nu siap frustasi. Lain deuk Allah pelampiasan. Gede hutang. Lah cada aing mah norekat bae. Ya norekat ku gede hutang. Tuh, hese. Lamun urang nyaritakeun pembahasan asa hese bae. Tapi ketika urang ningali di lapangan begal nu ngabegal Tuan Syekh Abdul Qadir, begal eureun ngabegalna teu kebal jadi wali. Di lapangan mah seperti gitu asa hese ieu teh thariqah teh.
ternyata Ibrahim bin Adham seorang raja ketika nyana dibere hidayah ku Gusti Allah keluar jadi wali. Dibalik Haji Pendi nu hampir tereh jadi wali jadi bajingan. Dibalik-balik kan. Atuh tuh ku Gusti Allah bae. Masya Allah karim. Nah iyalah wa mata'uhu ilmu tariqat cek Tuan Syekh Abdul Qadir wa muamalatus syighalihi muamalah ka istigholna tugasna pagaweannana bil asma'il arba'atil ula kalawan ngaran-ngaran nu opat nu pertama tanpa nutkin wala harfin di mana min usulil asma'il asyara tina asal asma Allah nu 12. Urang lamun belajar thariqah engke ayat 3 tingkat. Hiji asmaul arbaatul ula, 2 arbaatul asmail mutawassithah, 3 asmail arbaatil akhir atawa akhirah. Jadi berarti aya sugro, aya kubro, aya mutawassithah. Toh eta pembagianana. Wiridna nu opat anu pertama mimiti la ilaha illallah. Ieu pagawean ahli thariqah, ilmu thariqah, asmail arbaatil ula. La ilaha illallah sesuai jeung aturan napas. Engke ditaekeun ku guru. Allah, 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 Allah. Naik deui huwa, huwa, huwa atau hu. Engke naik deui al-haq, al-haq, al-haq. Tak ono opat eta teh. Ta ieu bil asmail arbaatil ula dina thariqah. Ta eta teh ngaranna arbaatil ula sugro. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru mursyid kan memantau terus. Pepelakan la ilaha illallah nah jadi apa henteu ketika jadi naik Allah, 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 Allah. Guru mursyid terus bae memantau. Jadi henteu pepelakan Allah, Allah nah jadi bari naik deh hu. Jadi henteu setelah jadi karak al-haq, 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 al-haq. Nah, eta nu pertama sugro ngaranna. Eta teh disebut arbaatil ula. Kuari naik mutawassithah. Nah, mutawassithah al-hayyu, al-qayyumu, al-qahharu, al-wahhabu. Eta mutawassit jang naik ka kubro. Dipantau tak ku guru. Jadi teu meunang sapindah-pindahna. Sok berangkat al-qahhar, al-wahhab, al-hayyu gitu, al-hayyu, al-qayyumu, al-qahhar, al-wahhab. Geus didinya geus bagus, karak naik al-fattah, al-wahid, al-ahad, as-somad, kubro, selesai, naik ke langit. Geus bisa hirup jeung malaikat jadi ditu. Terus bisa lelumpakan kawana hihi berat. Pernah Haji Pendi ge udah tembak pae. Wiridna ge bila nutkin wala harfin, tanpa ucap, tanpa harap, sebab qalbu nu ngucap make huruf mah lisan. Urang masih kena jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun haju ngariungna loba barakatna kenceng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun susah 11 amin amin amin. Tak ilah. Komo lamun haju diundang ku bupati angel la ilaha illallah. Kenceng. Lamun kanyawan bakal mere gede. Lamun mere leutik tetep setik. Ieu zikir-zikir ieu mah qalbu, kan ieu urusanna qalbu. Al qalbur rawani. Ar-ruhur rawani, al qalbu. Kurang mandi, wudu, make baju putih-putih atau saparanja. Mana nu kira-kira henteu beban. Lamun nu beban ulah dipake. Beban teh artina urang terkait resep ulah atau urang teu resep ulah. Unu ulah aya beban make baju ge.
nu kira-kira urang patula patali jeung pakaian sebab nutupan aurat doang. Tidinya mulai urang salat, sare salat kalbu urang pantengkeun, mata urang peureumkeun, terus kalbu urang paenkeun melalui zikir sesuai jeung aturan guru. Teng 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 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, terus 2 tahun, 3 tahun, engke Gusti Allah mere aya bahasa-bahasa di kalbu urang, aya hihiberan di kalbu urang anu mere cara-cara bimbingan ngaranna mesti kieu sakumaha urang salat dibimbing make syariat. Ketika orang takbir kieulah cak syariat, ketika orang non gitu ruku ieulah babacaana jeung kieu carana bimbingan syariat urang dilaksanakan sesuai jeung aturan syariat. Ku hari urang qalbu teh sesuai bimbingan Gusti Allah. Ieulah baca kieu, ieulah kieu, tafakurna kieu sesuai jeung bimbingan. Nu tadina nang guru kieulah baca caritana resa naon kitu carana kieu engke aya sendirina Allah ngabimbing tak mulailah di dinya kalbu urang ngobrol terus ngobrol terasa karasa ku sorangan jauhna Allah jeung deketna Allah karasa ku sorangan engke kalbu urang merasakeun terasa urang asa barang jeung Allah karasa asa deket jeung Allah. Kalbu urang karasa seakan eueuh sekat antara urang jeung Allah. Tidinya lah engke aya informasi kudu bebejala ka guru mursyid, bisi-bisikan nafsu jeung setan. Guru mursyid nyahoeun bahwa eta nafsu, bahwa eta setan. Perbaiki deui terus satungtung engke guru encan ngaekeun ka urang tetep bae di dinya. Iyalah perlu bimbingan guru teh seperti eta. Ketika engke guru urang gitu manggil atau urang lapor kemudian kanyahoan guru naikeun tina la ilaha illallah nu bila harfin wal bila nutkeun wal harfin naik wari Allah. Geus teu kudu make lisan tetapi qalbu. Nu kamari kan urang utar atur lisan mah nu kamari ieu mah geus lain aturan lisan deui mah aturan qalbu hate bae terus naik deui sakumaha opat anu pertama la ilaha illallah tanpa nutkin wala harfin langsung Allah ditaekeun ku guruna hu daekeun al haq tidinya orang bakal merasakan sesuatu nuku batur teu karasa. Tidinya bakal aya dedegea nuku batur teu pernah kadeng. Tidinya bakal aya titingalian nuku batur teu pernah katingali. Urang didinya teu meunang ngomong ka sasaha. Khusus jang diri urang ti Allah anugerah ti Gusti Allah. Tidinya lah ulah sampai kanyahoan ku batur kumaha ieu. Mulai nu tatarina dititi ditata nu rapih sesuai jeung syariat engke lantaran urang geus aya di dinya eta teh bagian daripada marifat urang geus diangkat jadi ahli marifat ku Allah lantaran geus dibere rasa Allah deket jasa Allah teh ka urang teh urang dibere perasaan bahwa urang aya di qabdah Allah aya dina genggaman Allah nu hirup urang ti Allah tanaga urang ti Allah urang membutuhkan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti hungkul abdi ibadah ka Gusti hungkul abdi minta tulung seakan-akan urang teu boga naon tanpa pertolongan Allah sangat dibutuhkan pertolongan Allah didinya lah duh abdi teh ieu napas mun teu ditulung ku Gusti kumaha duh abdi kicep mun lain pertolongan Gusti kumaha duh abdi denge mun lain pertolongan Gusti kumaha duh abdi diuk mun lain pertolongan kabeh mengkerucut kana isti'anah ka Gusti Allah lantaran geus pol urang menta maunah jeung inayah ti Gusti Allah Allah maha segala-galana dibere kek urang teh qalbu urang rasa nu batur teu pernah nyaho teu pernah ngarasakeun eta teh bagian dari ilmu marifat anu pertama. Nah, tidinya lah embung kanyahoan ku batu embung lantaran rasa lazat ibadah geus aya. Lamun urang mandeg di dinya, diturunkeun deui ku Gusti Allah. Aisyah emang ibadah hayang ngeunaheun lain ka aing. Ditegor ke Gusti Allah.
urusan ngeunah jeung teu ngeunah mah tah mah pamere aing tapi sia ibadahna ka aing mun urang mandeg di dinya turun deui pan tujuan ge ka aing adapun aing mere ngeunah ka sia teh lain bagian sia bagian aing geus tah we terus bae urang teh merasakan ngeunah tapi ngabaikeun ngeunah sebab lamun urang menikmati ngeunah besi mandeg di ngeunah lazat eta teh jadi tujuan nu jadi tujuan makan Allah loba jasa jelema lamun teu boga guru ketika dibere brai ngeunaheun geus menikmati kangeunahan eta mandeg di dinya lain jadi wali jadi hakekok teu bisa lain eta maksudna ngeunah jeung teu ngeunah pamere Allah urang na terus bae ka Allah lantaran aya nu ngabimbing guru terus urang tapi kalazatan eta tetep bae ngeunaheun ngaran-ngaran bersanding jeung Allah 100% ngeunaheunana lain lalagaan jeung moal aya bandinganana hese nyaritakeun kangeunahan ketika rasa qalbu urang aya Allah sebab aya nu ngabimbing ketika aya jelema carita bae urang bakal nyaho nyaritakeun umroh nyaritakeun haji nyaritakeun tahajud urang ngajebian nu mantap kajebian kunaon teu kudu dicarita-carita ja ibadah nage ka Allah nu bakal narima nage Allah sedengkeun Allah na aya di hate cukup bae tuh bebeja di jero hate urang ka Allah jelema ahli makrifat mah kos kitu ngan nyana embungeun tah ngomong kos kitu sebab dirinya na geus ngarasakeun ja aing mah jeung Allah atuh Allah nu nyahueun ibadah nage ka Allah nage aya di hate aing deuk naon beja-beja mantak lamun aya jelema nu masih kana beja-beja kene eta teh masih jauh kene ka pangkat wali sebab lawan can ngarasakeun cukup di qalbu Allah Maha Uninga nah guys idinya lah kanikmatan ibadah makin ditaekeun ku Gusti Allah makin dinikmatkeun ku Gusti Allah nyanana embung kanyahoan berusaha tingkahna kuari leuwih joret tibatan nu pertama keur pertama mah rapih amat kadelna kuari mah teu rapih kamari ieu mah nyana rajin puasa kuari mah henteu kamari mah biasa kadelna kuari biasa bae malah jadi cemoohan ketika manehanana ieu teu kanyahoan boga pangkat senang ketika kanyahoan embung bendu mantap wali geus kanyahoan kawaliana pindah ai ieu mah lain pan nyieun kartu nama nama Haji Supandi AF bergerak di bidang kolbu Masya Allah ahli ruhani ya karim pohara make kartu nama nembrak lain embung kajawan ku sasaha embung khusus ibadah ka Allah anu nyahoeun lagi anu ka ganjar ka Allah geus Allah na aya di qalbu geus cukup bae Allah titik hiji ngan kituna geus lain bahasa lisan sebab Allah na geus aya di qalbu bimbingan Allah terus bae qabdoh Allah terus bae terasa urang teh diulinkeunna ku Gusti Allah urang teh aya dina genggaman Gusti hartina aya genggaman Gusti lempang di genggaman Gusti diuk di genggaman Gusti kumaha bae ngedeng di genggaman Gusti naon bae kadahar-dahar di genggaman Gusti segala rupa urang teh teu kaluar tina genggaman Gusti sangat dibutuhkeun atuh ieu bantuan Gusti geus ti dinya bae nyana hirupna teh asa aya di kungkungan Gusti Allah maka henteu sambarangan sagala rupana ge bebejana ka Allah bebejana ge geus bae ka Allah kumaha Gusti pan urang mah lamun bebeja ka Allah kumaha Gusti atuh sabodo sia Gusti sia naon teu ka aing kumaha aing kecarita sompral dah ai wali mah teh ketika engke jana dibere ku Gusti Allah hujan misalnya itu teu kahujanan embung ya Allah ya Rabb kunaon abdi ieu hujan hajun teu kahujanan hujankeun bae tetep bae baseuhkeun bae Gusti ih cek Gusti Allah ieu mah penghargaan aing ka wali aing sia geus diangkat dari teu Gusti hujankeun bae hujankeun can darurat hujan biasa baseuh biasa engke pan anu ngomong dah ye cenah hebat kok kahujanan lamun haju hate teh heunya kubahanya batur hebat-hebat tapi kahujanan bae tah turun tapi lamun cahatu nu ngahebat ke aing mah teu pernah teu kahujanan jadi mah hujan bae nah wari kena peso aju getihan cenah wali kok getihan nah aju lah urang rasula tapi dia kita cobaan aya nu minta cai ka urang teh set jadi diinumkeun tambah geringna cenah wali cek jalan teh kok tambah gering dah urang aju ka Gusti kok Gusti bisa jadi kosi teu beudang bebeja
urusan siapa urusan siang ngadoa urusan aing anu ngaijabah jeung teu na atuh siapa bae hayu ngadoa ulah haju nungtut Gusti kok ieu doa teh diijabah sih kunaon sih ieu abdi baca sholawat geus ngabudah-budah ya abdi tapi ieu dagang waduh ambruk deui Gusti atuh cak Gusti Allah naon hubunganna sholawat jeung dagang ja dagang mah urusanna jeung modal jeung manajemen siapa atuh ngahijikeun jeung sholawat tolol cak Gusti Allah tuh kan salah bae doa aya pancenah maca sholawat mun maca sholawat sakitu bakal dibere maju eta majang supaya kabita baca sholawat sia ku jadi orok-orok teuing atuh ya ge orok puyeng huluna ceurik bae teu daek kada orok dibere bodreksin amis eta teh eta lamun jelema maca sholawat kos bodreksin orok berarti eta kos kitu nah ieu urang metakeun ibadah teh lain lalawara hayang lempeng kudu boga guru geus naek wali kawasito eta teh ya hiji-hijina ngabogaan wadah lantaran 12 la ilaha illallah teh eta tah sahurup-sahurup da teh anu tadi tah la ilaha illallah la aya wadah la di jerona na ilaha aya wadahan illallah dan terus sampai la ilaha illallah hiji-hiji hurufna teh eta ngawadahan nu 12 nu 12 teh nu 12 ieu teh gabogaan rahasia-rahasia nu bakal mawa urang ka alam malakut ka alam keterbuka jadi lu urang lamun terus baca la ilaha illallah sesuai jeung aturanana urang diajak ka alam nu eta belah dieuna urang ka Cisoka aju urang guguru hayang boga penca padahal teu belajar penca dibere zikir keneh la ilaha illallah kemat ku urang penca Cikaret datang Besi datang penca Cibande datang eta la ilaha illallah bisa diajak penca la ilaha illallah bisa penca Masya Allah karim kumaha deuk diajak tapi la ilaha illallah sebab di dinyana tah di dinyana aya wadahan-wadahan endek notor wadah nu mana hayang penca nu ieu dek dokter wadah nu mana cenah hayang sugih tanu ieu dek dokter mana cenah dagang karung hayang jadi miliuder tanu ieu ngan moal dibere nah ieu hayu wadah hayu geus ditiheulaan bae mesti haju menta nya na hayu wadah dek nu mana masyaallah karim lah ieulah ngaranna ilmu thariqah make aturan-aturan ilmu thariqah dan lumana bae sarua maksudna usul ilallah hayang tepi ka Allah dengan cara-cara tertentu mandak kabagol Allah taala gulidullah qul capkeun jeung Muhammad ud'ullah undang ku anjeun Allah awidur rahman atawa rahman ayaman tadu mana bae nu ku anjeun diundang falahul asmaul husna Allah ngabogaan asmaul husna ngaran-ngaran anu bagus tidak la wallahur rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan selanjutnya falahul asmaul husna pad'uhu biha undang ari urang nyaritakeun asmaul husna dibaca doang mah atuh biasa bae horenganan lain dibaca doang ieu teh ngabogaan rahasia-rahasia urang endek nu mana ieu asmaul husna maka di ilmu thariqah nu tadi teh 12 di 99 asmaul husna secara umum dirangkum supaya milu nu 99 dijadikeunlah 12 nu 12 dijadikeun 3 kelas opat ieu arbaatul ula nu kadua arbaatul mutasabitoh nu katilu arbaatul kubro mantak aya sugro aya kubro aya mutawasitoh gitulah carita thariqah nah wa hadhihi isyaratun ila annal asma'a mahalu syugli wa huwa ilmu batin ieu isyarah kana asma teh horeng tempat wujud batin sugli teh wujud batin pagawean qalbu wa huwa ilmul batin ari ma'rifat natijatu asma'i tauhid. Jadi urang teh geus ulah jaritakeun ma'rifat sesuai jeung aturan guru zikir ma'rifat make buahna ulah ngahayalkeun urang buah kuari mah ieu bae pepelakanana di mana melakna
kumaha cara ngurusna magerna kumaha engke ge buahna dengan sendirina. Nah ieu ge sarua urang ulah ngahayal marifat engke marifat mah dibere ku Allah otomatis dibere ku Allah otomatis sok sesuai jeung aturanana ti guru maka engke bakal timbul marifat natijahna marifat kesimpulan asma tauhid tina nu dibaca ku urang sesuai jeung bimbingan guru maka engke dibere ilmu ma'rifat eueuh sekat antara urang jeung Allah lantaran urang geus terus-terusan maca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah naik na eta teh engke Allah nu merekna adapun diberena kumaha ku Allah diberena keur kumaha perasaan kumaha ke dicabut deui can istiqomah mah ke dibere deui ke tiba-tiba. Nah maka eta teh merasakan kehadiran Gusti Allah di diri iyalah anu paling dirasakeun nikmat sehingga embunglah ka mamana nyana biasa bareng jeung batur padahal kolbuna mah henteu sanajan ririungan kolbuna mah henteu sanajan kumaha bae kolbuna mah tetep jeung Allah geus jana mah atuh lobaan sakitu sorangan sakitu beurang sakitu peuting sakitu sebab naon kolbuna jeung Allah sangkilang keur babarengan ge nyana kolbuna mah sorangan kaduana jeung Allah beurang atuh henteu karasa beurang artina karasa beurang teh biasa bae artina beurang jeung peuting akur bae sebab qalbuna jeung Allah iyalah lamun geus istiqomah teu aya beda beurang jeung peuting teu aya beda poe naon bae teu aya beda lobaan jeung saeutik teu aya lobaan jeung sorangan teu aya beda antara sehat jeung ring lantaran qalbuna selalu jeung Allah hanya Allah lah anu ngaturna nu ngatur kumaha nyana keur aya di beurang lantaran kerantaran panon poena keur di luhur ke aya ti peuting panon poena keur dihandap engke disehatkeun ku Allah ke digeringkeun ku Allah ke dimahmurkeun ke disusahkeun ku Allah dideuleu engke ka istiqomahan nyana tetep ka Allah lamun geus tetep ka Allah kakarak istiqomah naik deui ronjat naik pangkatna makomna geus atuh dijieun makomna aya 9 cara bertorikohna aya sugro aya kubro aya mutawassitoh urang na ndek nitina sesuai jeung aturan guru suluk ngaranna jelema nu berangkat ngaranna salik di bawah bimbingan guruna ngaranna guru mursyidna aya ilmu torikohna aya nu ndek jadi muridna nu eueuh cenah kiai kula bae siap kuari keur daon ye kuari keur ngawarung pamajikan boga kumaha mun eureun ngawarungna ju pamajikan ditolak jipan kitu aman cenah kiai ai kebutuhan ulah geus ulah pakan orekat atuh coba pakan orekat beus tumpakan pamajikan bae tuh pakan je emang kudu kitu kiai henteu ngan ieu keur carita contoh-contoh nu urang resep bakal dipotongkeun ku guru mursyid sebab eta nafsu urang aya di dinya cara motongkeunana guru mursyid bisa limit lalaunan asal kesiapanan lantaran engke geus kabelah ditu mah guru mursyid teu kajauhan sebab nyana ngahijab sorangan guru mursyid teh ngahijab sorangan dihijab ku kakayaan supaya batur ulah nyahoeun dihijab ku kemewahan supaya batur ulah nyahoeun dihijab ku maksiat supaya batur ulah kanyahoan dihijab ku ngarokok bae supaya batur ulah nyahoeun dihijab ku macem-macem supaya batur ulah nyahoeun nyana ngahijab sorangan ketika batur teh teu nyangkaeun bahwa nyana wali eta nu dimaksud dan ai urang mah sia ka aing emang sia teu percaya aing wali abu budak wali teh baharaja eta mah sing percaya sih ka aing 100%. Di wali aing. Ambo wali gitu budak. Iyalah duhara rese teh kos kitu badak. Ladak di Maroko teh lain lalagaan teh dongeng dina kitab Lataiful Minam di Maroko. Di Maroko aya hiji wali kakarak tarap-tarap tapi geus ngamuridkeun muridna endek ka Suriah zaman harita kemudian eta si guruna teh cek guruna ge eta guruna teh anu geus jadi wali ngan sakadar ngalalauk doang ngalalauk
usahana ngala lauk doang, ngala lauknya nyana hulu na doang nu di dahar nu beuteuh kabeh disodakohkeun. Zuhud jasa kan berarti. Zuhud jasa pakaiana serba hiji. Muridnya nak di Surya tah cak eta guru teh salam mun ka Surya ka Syria salam ka Kiai anu bejakeun. Barang datang ka ditu agag-agagan hiji ibahna kos istana. Asana cenah namanya ieu gunon kan ahli thariqah wali kos Kiai Ahmad kaget kan nya. Beres ya, tapi lah lantaran itu salam nanyakeun Assalamualaikum Waalaikumsalam Kiai aya Kiai na ieu kieu nya keur ka istana ka istana tungguan we kunya barang datang teh masyaallah make kuda nu pang bagusna bang gagahna bajuna ge pang mewahna diiring ku anak buahna nyana kan kieu wali kos kiai hanya imahna mewah taman-tamanna dan lain sebagainya. Terus datang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh iya har segala rupa beres cerita kebira rek balik ka waroko ku hari keneh salam ka guru ente bejakeun kitu ulah cinta dunianya. Heran aing mah guru aing nu bajuna hiji serba hiji dahar ge jeung hulu lauk nu sadoka disodakoh-sodakohkeun eta teh cara jakera ulah cinta dunia. Ari ai ieu nyana ieu pan sakitu mewahna kuda pang hebat lah pakaian pang bagus dah mbah pang aduh sekitaran jeung hadam-hadamna loba teu kaharti aing mah cak hatena teh teu kaharti. Tapi kulantaran atuh salamna kos kitu beja gede ka ditu datanglah ka Maroko. Waalaikumsalam kapangi jeung kitu kapangi kumaha cenah amanatna ampura moma cenah jacak itu cenah ulah cinta dunia langsung cari guru dah cari, masya Allah ku katebakeun. Eta si santri nanti aing hayang nyaho coba pelbah mana cinta duniana. Balik deui jana ka Surya ka ditu ngaji deui. Ka guru nu memewahan teh. Balik deui ka ditu. Geus dipapa, sia teu kaharti ya cek jana teh. Dek nanyakeun kan. Tuh sadaya-daya cek jana ieu. Ulah dek nanyakeun teh guru. Masih kena cinta dunia kunaon nyana ngalalauk kemudian nyana saaya-aya dahar jeung hulu lauk doang tapi ieu beuteung nama dibikeun kabeh jeung awakna tapi kunaon nyana ngahayal bari dahar beu ieu aing hirup mun jeung beuteung nama ngeunah meureun atuh kunaon boga pikiran kos kitu cinta dunia eta cek kana teh mun maneh hayang nyaho ka mama di dieu kadeuleu ku maneh mewah cicing 40 poe maneh di dieu cicing 40 poe di dieu kanyahoan horenganan zuhudna horenganan harta teh ngahaja jang mipindingan kawalian manehanan lobala waliullah nu dipimpindingan ku sorangan ku harta sehingga batur teh teu percaya lobalah ku wali Allah nu dipimpindingan ku kemewahan baju lobalah ai geus jadi mah ku wahajana bae ieu wali mah jang geus istiqomah nah ieu nu hese ge nu encan jadi geus jadi bae tuh kubahanyana bae kadang-kadang teu kada salat kan wali mah kedeng metong tong Allahu akbar geus jadi bae nyana mah ngedeng bae gitu sebab naon napas nyana geus jadi salat daim ai eta anu ngincin ka ditu mah ka masjid nu titah salat teh can puguh nyana Allahu akbar hatena ka Allah kan kakarung goni hatena karung ayam kan kadelina doang ruku sujud duhantak cak kira teh geus salat cak aing aja batal salat sia mah eleh kudu gedang wae tah mantak beusi ke haji pengen kalian lah iyalah kahesean pangkat wali mantak leuwih babari mengenal Allah tibatan mengenal wali Allah mengenal Allah melalui Al-Quran, mengenal Allah melalui hadis Nabi, mengenal Allah melalui carita-carita utusan-utusan Allah. Ketika orang mengenal waliullah hese sebab diri dage nyumputkeun. Ketika orang nyangka-nyangka kajana wali gajebian wali asli mah nu lain asli karak sia mah kos wali bae atuh aing teh oh lawalia seperti etalah jelema-jelema anu geus diangkat jadi wali kajahoanana engke sesuatu tetep kajahoan mah kajahoan bae ngan nyana embung kajahoan nyana menghijab sorangan
dengan cara-cara nyana. Waliullah beda-beda kayak ngajak anu nyanyi bae kan waliullah teh. Nyanyi bae, nyana embung kanyawan kawalianana nyanyi bae. Ayo nu ngerokok bae, padahal sebel mah si kiai wali sih ngarokok wae kira teh. Aya nu make gagayaan bae, masa sih cenah kudu cumplang-campling. Aya nu memewahan bae, kudu masa sih wali eta geus jarare dina mah nyana kubaha nyana bae, ngahalangan kawaliannya. Gitulah dina seputar ilmu kewalian, nah iyalah wa hadhi isyaratun ila anal asma ma'lum aya nu henteu aya nu biasa ketika Imam Syafi'i kajahoan kawalianana kan nyana ceuri kadoa ka Gusti Allah. Imam Syafi'i ketika gering dilayad kan ku kabehan lantaran geus kanyahoan ka ciri kawalian-kawalian Imam Syafi'i nyana memeh maot kan ngadoa kadenge ku murid-muridna ya Allah ya Rabb ilmu nu dititipkeun ku Gusti ka abdi bersyukur ka Gusti ya Allah ya Rabb naon kitu ngaranna sagala rupa ibadah-ibadah abdi ieu teh nang Gusti abdi geus dikerahkeun berbentuk ibadah syukuran ka Gusti alhamdulillah hiji Gusti anu abdi ieu nyeri kawalian abdi kajahoan ku masyarakat sakitu doang teu kebel hos maot embungeun bantak eta doa Imam Syafi'i nu terakhir tanu embung kanyahoan ilmu kawalian mantak nyana biasa bae Imam Syafi'i biasa bae kahirupan teu kanyahoan gogongan embus taca budawa tuh kabeh geus nyangka ngan atuh biasa diabai lain haju nyieun kartu nama wow Kiai Haji Supendi Al Jahannamiyah iyalah tetap aya baik waliullah sepanjang masa aya baik turnyana ge dibeer dititah nurunkeun kan ilmu batin dititah nyana nurunkeun deuk kuat ilmu baja dititah diturun-turunkeun ngan nu kesiapna saha nu siapna sayeun hese mentak ketika urang hayang jadi wali endek jadi wali istiqomah urang dina ibadah sulit tu guru mursyid arare atuh engke Kangjeng Nabi hadirna sorangan datang lamun kiai muslim benda kerep nyana naik ke gunung kemudian ibadah atuh kapan saya Sarif Hidayatullah nah datang deuk kumaha tuh jeung guru mursyid mah aya baik nu maot anu hirup keneh termasuk wali-wali Allah nu ku urang dihadiah emang teu datang atuh datang sanajan dibantet ge anu diturunan ku Syekh Maulana Sanusi atuh aya ngan teu haju teu babareja bae ieu mah ki muslimat emang geus kajawan tah ni Syekh Sarif Hidayatullah na padahal Syekh Sarif Hidayatullah geus maot na wujud bisa naon kitu ngaranna ngabeat geus puguh kitu Kangjeng Nabi hadir nu araraya ge doa emang teu dititah mikeun atuh dititah kan kesiapan muridan nu hese boro-boro titah suluk titah hudangna bae heulanan jam 1 jam 2 hudang asal beunta bae gering asana aing ya gering asana aing ya geus kos kitu bae tuh jadi berarti ieu mah ngeper memeh tarung anu geus beres teu memeh asal saya neuk dagang aing we rugi ulah tuh saya tani lah besi kuhama saya udah kawin besi marah pemajikan enggak satu sama mendingan ngagujubarkeun maneh kalau kos gitu Pak dek ieu dek itu oh keberanian berarti kudu berani saya kawin dek kumaha mun pemajikan marah bae tuh memang hiji doang bikang ngeunaheun jembar asana kana hate teh baru lalaki teh kos kitu kos aing peleran bae dah asana sedep tak kos gitu tah ieu mah aya sih nu kawin endek namangan besi pabajikan galak kena teh lah moal waka kawin ya teh mah epes mer teh mah budak ulah kitu hayu bae kawin bae kumadakna bae kan ngeunaheun teh mah wah mantep jasa konyol bisa teh budak qala ahli salam wallahu a'lam bissawab urang keur ngabahas tentang seputar peredaran ruh diatur ruh teh asli na hirup urang maroh awak urang mamait bangke ketika eueuh rohan mentak tadi dalil bahwa hirup maroh
walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaika jelema kafir dipaehan berarti roh nu bercokol hirup ketika eueuh rohan mayit bangke ku urang dimumule bangke teh urang teh teu meunang salah dahar resep ka bangke dipakaian baju nu mahal ngabajuan bangke teu meunang salah urang teh ka toel kuno susah bangke marah bangke teh beuh sare lagi kudu diinoak panas ya bangke di sapatuan teu meunang salah balanja embungeun bangke di sapatuan menang meuli didoyong bahkan di toko Tangerang geus embungeun beuh kudu disieun kofur insyaallah naik pesawat dahar teu meunang salah restoran bangke dimumule ku urang ujung-ujungna bangke teh bakal dibawa ka leuweung jadi parab cacing kos kitulah kahirupan manusia sehari-hari teh katipu ku bangke di luhur-luhur awak teh beuh teu meunang katodel bangke roh nu asli teu diurusan salila manusia teu ngurusan roh nyana ngurusan bangke bae aeh rugi sedangkan ngurusan roh adalah bagian daripada ilmu tasawuf kuari geus teu kapake ngaji tasawuf mbajar teh geus teu layak eueuh nu tertarik ngaji tasawuf jeung kuari ge lain sangaji-ngajina teuing ieu teh nu sabenerna mah nyilib majikan marah bae ngaji tasawuf sugan tenang duit teu pati boga sugan tenang ngaji tasawuf utang ambalaya sugan bae ku ngaji tasawuf mah teu kudu mayar parangsana ya Allah ya Rabbi jadi senderan ngaji tasawuf ruh nomor kahiji ruh jismani minal badan as-sadru ma'al jawarih zahirah ialah zahir awak urang aya rohan bisa kicep bisa bentak bisa denge bisa ngambe aya rohan disebut ruhul jismani urusan ku urang syariat supaya rapi huduna salatna puasana haji jeung zakatna kahirupanana urang kudu make syariat kumaha ceuk syariat lempang kumaha ceuk syariat diuk kumaha ceuk syariat dahar kumaha ceuk syariat nginum kumaha ceuk syariat dan lain-lain sebagainya ialah muamalahna al-amal bil mafruḍat allati amarallahu biha minal ahkamil zahirah bighairi syirk wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad ngajilah fikih tuntaskeun ti mimiti di parukunan naik sapinah naik takrib riyad naik fatul mu'in terus ka fatul wahab terus ka haji wahab ya eta ti mimiti nu leutik datang ka nu berjilid-jilid jang urusan zahir pateng tangan nu mantak haju loba ge jilidna lantaran loba kaol-kaol imimiti mutamad soheh asoh dhaif dan lain sebagainya etalah aturan ilmu usul fikih jeung qawaidul fiqhiyah jang sakadar nerapkeun zahir supaya rapi urang didinya bae tah hirup di makom eta angel ka sorga lantaran urang teh nuturkeun taklif capek kumaha wudu cak syariat capek urang didoktrin ku taklif salat capek dan lain-lain sebagian moal aya kalazatan sebab ngan datang ka zahir doang
naik kuari atuh supaya mantap ngurusan ruhur rohani. Naik setingkat adalah kolbu. Mata na ya netugas na nu tadi ilmu syariat mun kuari ilmu thariqah. Jalan nu tadi majang sakadar zohir ilmu syariat ieu mah jalan batin ruhani. Mulai urang kuari ninggalkeun syariat lain ninggalkeun teu make geus lihai jadi malakat geus moal kasasar deui menurut syariat mah sare dihudangkeun diuk aya nu nanyakeun rukun wudu moal diengkekeun deui bib ya bangun ada apa rukun wudu ada berapa 17 kayaknya ai can waya norekat ieu mah dia mah Masya Allah. Kok jadi 17 bib? Ya yang punya orang-orang disatuin situ. Aduh. Masya Allah kari. Udah lamun geus malakat sakumaha malakatna urang kana Fatihah. Urang keur sare anak urang ngahudangkeun urang. Bah. Tas iya kana abudu iya kana stain. Ihdina siratal mustaqim. HS deui. Urang Fatihah teh malakat. Lantaran lain baik dipakai sholat ngariung Fatihah. Oh segala rupa aya angin Fatihah. Segala rupa Fatihah malakat. Nah eta urang lamun geus malakat dina syariat bag-bagan ubudiyah. Bag-bagan muamalah. Muamalah mah malakat 50% masalah. Kitu keneh munakahat jinayat. Karak kurang mulai ngurusan ruhani kolbu urusanana geus ulah dilingse deui mun cara masantren urang rapihkan heula amilna jurumiyahna sorobna ngelel jeung sarapna supaya rapih. Jadi kan geurageun naik wari ka alfiah geus teu mikiran eta deui. Ketika orang di alfiah nyaritakeun kalimah kabagi tilu, kalimah fiil, kalimah harap, kalimah isim, ke balik deui ka sorob. Atuh ambalaya tah mah. Wayah mikiran alfiah balik deui ka sorob. Kitu keneh ketika urang gaji bilaga. Bilaga teh kelanjutan daripada nahu. Dek nyaritakeun mubtada takbiranana ku isim nakira kudu apal heula nahuna. Dek nyaritakeun takbiran mubtada ku isim ma'rifat kudu dina nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana maf'ul bi atuh kudu ngaji nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana ieu tamiz atuh dina nahu nahuna asakeun heula karak ngaji bilaga. Mondok. Ati ujug-ujug ngaji bilaga nahuna teu beres atuh macet. Jadi tahapan. Nah, ieu keur carita ilmu adab. Kuari urang ilmu ibadah zahir heula. Geus beres zahir karak mulai ruhani. Tahap kedua ruhur rohani. Mata'uhu ilmu thariqah. Muamalahna tugas isyghaluhu bil asma'il arba'atil ula. Bila nutkin wala harfin min usulil asma'il 12. Urang teu kudu ngomong geus datang ka ruhani mah ruhani mah teu butuheun hijaiyah. Nu butuheun hijaiyah mah qori. Sod. Bulan puasa kok bau paeh sodna. Kubur habek. Zo. Eta mah zahir. Ketika ruhani urangna sidakep sinuku tunggal beureum di keheningan malam saat batur keur meujeuhna lelap sare urang hudak kemudian mengangan-angan di manakah Sarwiti sekarang. Panjenengan ka Allah horeng ngahayal. Mantap ngajurus. Urang renung henteu kudu ngomong make bahasa sebab Allah yanzuru ila la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dek lumpat ka mana urang ibadah yu urang kaleuweung ai kitu Allah dileuweung bahasa hate urang ngomong.
ka gunung batu urang ibadah ai kitu Allah di gunung urang ka ditu bae ka luhur menara atuh maksudna hese-hese ting mah urang malangkeun maneh lebab hutang ambalaya ieu hayang ka awewe teu daekeun dagang rugi bae mendingan bunuh diri ibadah jadi gantung maneh. Apakah aya di atuh ai Allah teu di leuweung teu di gunung teu di menara mah atuh di dieu ge Allah mah mulai geus Allah uningan di mana urang aya dumantak di ilmu tauhid aya pertanyaan Allah maha kawasa kawasa henteu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah soekeun sungutna ai sia ku goblok nanya cenah Allah maha kawasa kawasan teu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah goblok sia hadir sia sia mah iblis bener lain jelema ieu cenah teh pang ngajawab emang aya dunia lain buatan Allah tampiling sakuai nah kudu sanggup kos kitu teh urang dek norekat Allah kawasan teu lamun Allah kawin atuh bebesanan meureun hai sia sanggup bebesanan jeung Allah digaledegan sia ku Allah. Nah, eta lah kudu asakeun lah urang ilmu tauhidna. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Ieu mah kan deuk ngalarasa. Urang kudu belajar heula dina ilmu tauhid wajib di Allah nu mustahil di Allah kabagi sabaraha nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah, ta'alluq sifat Allah. Geus urang teh geus teu ngagigeug deui. Ketika manggih untung alhamdulillah ketika manggih rugi geus innalillahi manggih nikmat alhamdulillah manggih musibah innalillahi eta bagian tauhid ketika urang endek asup ka bagian ruhani ulah aya innalillahian kabeh nang ti Allah kudu alhamdulillah ieu dek ngarobah eta tauhidna sing mantep heula supaya naon nu datang ka urang nu kaluar ti kudrat jeung iradat Allah lamun nu kaluar keur untung alhamdulillah keur rugi alhamdulillah dina pada kabeh nang di Allah sehat nang di Allah gering nang di Allah alhamdulillah kabeh urang dikersakeun boga pamajikan geulis alhamdulillah kabeneran urang balik ti pondok dikawinkeun ku kolot urang nya beke nya hideung nya gendut tetap alhamdulillah ini anugerah dari Allah ini baru pilihan orang tua belum enggak lama lagi pilihan saya berarti aya di atas nyandungnya na eta ih nang Allah kabeh ulah aya innalillahiyat emang kabeh aya nu kaluar ti Allah eta cenah kapan likulli nikmatin alhamdulillah wa likulli musibatin innalillahi eta mah urusan syariat make tauhid nu tadi TK ieu mah kan urang deuk boga rasa lamun boga rasa lang Allah kabeh atuh mah nya deuk di innalillahiyat alhamdulillahan kabeh supaya boga rasa cingkumaha urang ibadah gerege ka Gusti Allah yang tenang di leuweung teu kudu di leuweung komo haju urang eueuh guruan mah ka Gunung Karang balik ngaran sia ye parangsana emang Gunung Karang kumaha maung aya di dinya orai sanca aya di dinya ye atuh cenah jagena geus cenah atuh di menara emang Allah di menara di Mekah emang Allah di Mekah kapan deuk ka Allah di dinya ulah nunggu engke deui Allah aya selalu berbarengan jeung urang innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum sok gerage sok nah melalui guru kehadiran Allah teh supaya karasa sebab urang geus baca 2 kalimat syahadat urang bersaksi ketika urang nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi abdi nguning abdi nyaksian abdi nguningakeun nekadkeun bari encan aya Allah na jero hate cek ahli tarekat mun ape eta di kumaha atuh jahara rese mantak ngaji ieu mah teu meunang anu henteu mondok teu meunang ieu mah anu bangsa tukang karung nu apkir was itu bat apkir ngaji ieu mah teu meunang ieu geus mondok nang geus kebel anu teu bisa-bisa ngaji Gusti Allah tetapi eta urang ukuranana ukuran syariat model kos kitu maha kawasa Allah ketika Allah dek ngajadikeun wali ka hambana orok dijadikeun wali ku Gusti Allah masa Kangjeng Nabi Isa di ayunan keneh bisa ngomong masa ujar di ayunan keneh bisa ngomong
Kemudian masih loba-loba keneh lamun eta garong nu ngagarong Tan Syekh Abdul Qadir ketika eta keneh diangkat jadi wali Allah Ki Fudel bin Iyad tobat jadi wali Allah bareng babari teh mah kumaha Allah dia jelema kuari ge anu bodoh nu teu mondok aya nu husu salatna kiai anu sorbana ngambay ka handap teu husu mikiran bae ngariung malam ieu di mana cek jana ngan secara struktur tetep kudu rapi heula secara struktur mah jadi kudu make sistem jadi kudu make aturan praktis tetep ngaji heula syariat nu rapi nyulusup ka ilmu thariqah sebab nu bodoh mah kan kadang-kadang ngomong ente tarekat di mana ambo tarekat sih diobrolkeun kos kitu anu mah di anu ente boga guru mursidnya sabaraha nu hiji Haji Mursid Pasar Kemis nu hiji aja mah thariqah mah lain obrolin zahir thariqah mah qalbu guruna sing rapi ulah wa kamere thariqah lamun masih keneh ngabeo cara manuk beok dirahasiakeun bila perlu pamajikan ge ulah nyahoan pamajikan ge ulah nyahoan urang norekat jan teu ieu ilmu rahasia kok dizohir-zohirkeun sih kecuali di makom taklim ngajelaskeun tentang bag-bagan ilmu thariqah hari sehari-hari mun ditanya ente norekatnya ih luka tuh buku ente untung norekat ente di mana ente terus nyaritakeun torekat ngobrol torekat pohara jasa diobrolkeun mah ente dagang naon kuari kumaha ieu urusan dagang untung apa rugi mun untung anak menta mun anda boga hutang pangmayarkeun ku ente itu cocok cek lagi bermasalah berarti kita budak nah muamalah la isyghaluhu bil asma'il arba'atil ula mimiti dibere ku guru la ilaha illallah sesuai jeung aturanana tarik napasna silana ngabantingna dan lain sebagainya naik kuari Allah 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 kopi berarti geus lain urusan sungut urusan lisan urusan kolbu anu bakal nempel di neruh kuari naik deui kuari nah geus Allah 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 kuari huwa 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 hu carana lain huwa na cara narik napasna nu hese ge kudu boga guru ai huwa-huwaan mah aturannya bisa huwa tambahan L huwal eta mah nembak puyuh tuh terakhir arbaatil ula al haq cara ki Bilal seret al haq berarti luhur al haq hak masyaallah ieu teh bila nutkin wala harfin min usulil asmail 12 lantaran urang teh endek nyaba ka alam ruh mah aya alamna nu khusus aya alam dunia ieu ngaranna alam mulki paranti awak di mana diuk di mana cicing di mana ngees awak eta mah deka anu kudu naik kendaraan deka anu kudu gua nah diatur eta mah alam mulki jang awak eta mah zahir urusanna syariat bisa dijama dan lain sebagainya nah ari ruhani mah lalakonna henteu kudu make kapal teu kudu make kendaraan henteu ka Mekah aya Mekahna henteu ka Banten jelek Bantenna dan lain-lain sebagainya tak henteu nyaba ka alam eta aya parantina thariqah make aturan-aturan thariqah dek thariqah nu mana ente make Tijaniyah ente Utsmaniyah Ghazaliyah Qadiriyah Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khalwatiyah dan lain-lain sebagainya anu enggeus mutabaroh silakan sebab nu mutabaroh berarti mursyidna seluruh thariqah nu mutabaroh tujuanna hiji ma'rifatullah wa rasul mengenal Allah jeung rasulna awwaluddini ma'rifatullah. Nah, mulai langsung diberangkatkeun sesuai jeung aturan guru. Lamun urang boga guru
kudu minta fatwa ka guru. Lamun teu boga guru urang berangkat sorangan bae. Berangkat sorangan mah percis okos petet. Buah jara radi can puguh amis teh lamun buahan teh. Kadang hasil buahna mah gede tapi jarot malun. Ayeuna dipelak makan di rumah. Kieu carana ieu tah. Kakar gede saeutik haju kembangan bae. Eta teh di Garut mah lamun tangkal jeruk kajun can kebel kembangan bae kembangna ge dipotongan heula mana anu bagus mana anu goreng kudu ahlina, kudu mursyid jeruk. Iya tuh urang balak jeruk wadi kembangan urang bunga waduh ieu loba jasa kembangna masyaallah dihitung bae urang bakalna saton di tangkal teh paeh. Ya tuh kudu urang Garut mah urang ge hese nyeulekeun urang Garut. Ieu kembang nu ieu mah potong, kembang nu ieu potong, kembang nu ieu potong geus beres. Eta kakar kembang doang. Breng kuari pentilat, pentilna ge pentil nu ieu potong, pentil nu ieu potong, paingan bagus. Aya mursyidna orengan. Begitu jadi teh dek mahal harga nu diantepkeun. Waduh cenah nu kula mah beratin ku buah potong. Nah iya, mursidan teh mah kos kitu. Melalui palahul asmaul husna fad'uhu biha. Iyalah orang nyulusup ilmu batin nu ma'rifatin natijatu asma'i tauhid. Nah seluruh alam dunia teh moal kaluar tina asmaul husna. Nu asmaul husna teh aya 99. Aya jelema nu cicing, aya benda nu cicing, berarti aya asmaul husna almani, aya nu robah-robah atuh berarti al-muharrik. Ketika anu ngamadarkeun aya abdor, ketika anu ngamangpaatkeun aya an-nafi'u. Ketika aya anu bageur ar-rahman ar-rahim, ketika anu ngahampura al-ghafur, ketika anu sabar as-sabur. Nu kaluar mun dikaji kabeh ku ahli thariqah kabeh aya asmaul husnaan. Urang deuk nyamba ka mana tinggal sebut asmaul husna datang ka eta. Nu mantak dititah ge ku Gusti Allah, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ngan carana bae urang deuk datang ka eta teh kumaha carana? Guru mursyid anu bisa ngadatangkeun nungtun kade tuh urang di ka Bandung teh nyaho jalan urang di ka Bandung jeung Haji Pendek ka Merak paling ke Merak engke ge nyana nipu mana Bandung mah ieu Bandung jagian teh ieu mah Merak Bandung sia suka nyuhaing Bandung ieu Bandung cak aing Bandung masyaallah tah kos jelema teu nyaho ka dodol kemudian dibere areng ku nyana ieu dodol sih kos ieu dodol tekadkeun ku sia ieu dodol. Dasar orang Arab atuh di dahar bae ku nya cemongan ka dieu. Ngadahar dodol jadi koski orang Arab. Gara-gara guruna teu mursyid. Deuk ngadahar dodol jadi arem. Kita salah guru. Tuh, urang deuk ka Bandung, aya nu nyahoeun mah deuk jalan ka mana ieu? Oh, urang jalan Puncak bae. Ulalah, urang jalan Cikarang bae. Ulalah, urang jalan Jasinga bae. Weh, masyaallah, kama qala Roma Irama. Banyak jalan menuju Roma. Nang disiap aing ge. Dumantak kadar suhar pun cuma sekedar deres satu harap la ilaha illallah wa tikraru alpun dibulak-balik jadi 1000 rahasia. Hanya satu la ilaha illallah ternyata bisa nyaba ka alam. Hanya satu Allah tepat bisa nyaba ke berbagai alam. Hanya satu huwa al-haq seperti etalah. Jadi nu dimaksud asmaul husna teh lain sekadar talar asmaul husna. Horenganan aya suraman utan biha wa mutakhaliqan bi akhlaqiha. Berakhlak asmaul husna. Na ieu asma nus 12 nu kamari dicaritakeun usulu asmaillahi ta'ala ala adadi hurufi la ilaha illallah. Horeng la ilaha illallah teh aya 12. Sok urang hitung. La 2 lam jeung alif. Ilaha 3 hamzah lam jeung ha. 2 jeung 3 5. Illa teh hamzah lam tasdid 2 lamna berarti jeung alif.
eta teh berarti opat 5 jeung opat 9 illallah 3 lo lam 2 jeung ha jadi 12 la ilaha illallah horenganan 12 harap tuh ya demantak pahuruf hadil kalimah 12 harfan ieu 12 la ilaha illallah teh 12 huruf fatbatallahu fi atwaril qalbi idzan likulli harfin isman wahidan likulli alamin salasata asma'in Allah netepkeun dina ruang lingkup hate idzan nalika ku Gusti Allah ditetepkeun teh tiap-tiap harap isman wahidan likulli alamin tiap alam aya 3 pirang-pirang ngaran nu mantak nu 12 teh dibagi 3 hiji asma nu awal 2 nu mutawasit 3 anu akhir dibagi 3 kelompok engke mun geus tamat ka 3 jadilah kutub akbar jadi kutub dah kos kitu guys eta mah sakadar caritaan bae heula urang boro-boro kutub ya kutub malulu makana tiap-tiap huruf teh horeng aya rahasiaan la lam aya rahasiaan alif aya rahasiaan illa hamzah dan lain sebagainya penuh rahasia mentak ditalingakeun ku guru mursyid cara narik napasna kanyahoan ku guru mursyid sok hudang ti peuting jeung tilokna hudangna maca atawa henteuna nu mantang ke aya kinayah ti guru mursyid teh kadang-kadang dibere tasbih kadang-kadang ke dibere siwak kinayah-kinayahna ke kadang-kadang dibere bahasa dibere nyahoeun nya teh bahwa si eta teh kelemahan eta dibere anu kelemahan eta dibere anu lamun dibere ieu dibere itu teu aerobah bae kakadak dibenturkeun hula goblok sia ngorekat ongko ieu lah guru mursyid engke urang jadi bais oh jah horeng deuleukeun ka urang ai teu boga guru sih nuleukeun kumaha urang bae ye sugan teh kernas be horeng keur nyekelan nu dihandap aduh ieu mah tengah peuting lain zikir ka Gusti Allah ngusapan si eta tuh kan nah mulai gualifas batallahu biha qulubal muhibbin engke lamun urang terus bae zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak aya lah mutamar thariqah jang naon eta jang ngajelaskeun nu mana nu mutabaroh nu mana nu henteu guru-guru mursyidna engke di mutamar bakal dijelaskeun di anu aya murid di anu aya tah geus sedeng jang mursyid mah nah geus kajeun eta mah tetapi nu jelas mah cara zikirna dicaritakeun lah di sirah aya sabaraha kelompok di dada aya sabaraha kelompok manusia teh horenganan roh pertama di mana roh kedua di mana roh katilu di mana roh pertama geus bisa nyaba ka mana mun ulin roh kadua geus bisa nyaba ka mana roh katilu geus bisa nyaba kanyahoan ku ahlina sejuta kalinya na bebeja bahwa nyana anu atunya anak kan dina alam eta kapanggih jeung bangsana moal bisa kakaliruan atuh sarajan mantep paling ge ahlina karunya si eta nu mantap karunya kok nyana ngaku-ngaku kok nyana padahal teu pernah hadir kan hadir DPR jeung DPR polisi jeung polisi balok hiji jeung balok hiji ari si eta mah balokna di kitu-kitu geus lain dipanggul di hulu balok teh tah kos kitulah mantak engke dibere kecerungan ku Gusti Allah eta mah teu meunang disanggah deui aya nu resepna teh salat aya nu resepna teh puasa, aya nu resepna maca Quran, aya nu resepna zikir, teureun-eureun resep maca sholawat. Eta mah pemberian ti Gusti Allah. Kajen dipaksakeun urang teh maca salat resepna Quran, kajen dipaksakeun maca Quran resepna zikir, kajen dipaksakeun ieu mah salat bae. Eta anugerah ti Gusti Allah. Hese eta mah nu mantak Allah mere lantaran deuk dijadikeun eta kudu loba salat, ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba puasa, ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca Quran, ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca sholawat. Atuh teh mah sesuai kumaha Gusti Allah. Teu bisa dipaksa-paksa tah mah. Nah, kos kitulah urusan batin nu mantak di dieu dijelaskeun yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gusti Allah netepkeun ka jelema nu iman bil qauli sabit, bahasana teu kaluar tina ucapan nu tetep Quran, hadis, zikir, sholawat bil qauli sabit. Rata-rata mayoritas zikir fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia jeung di akhirat, maka ayalah tandana nu mantak jelema ketika norekatna pertama mun urang melak tangkal kayu. Akar pancerna teh geus kahandap kadeuleukeun semina. Mulai bersemi akar mulai bergerak. Kadeuleu ku anu melak. Kitu keneh guru mursyid ketika muridna jadi seetik bersemi aya tanda semi. Tanda semi si eta jadi murid aing mulai bersemi si eta jadi. Mau diceritakeun tanda-tanda nu jelas kajahoan ku guruna. Si eta jadi aya eta tandana, si eta jadi aya tanda. Sejuta kali nyana ngomong norekat, tapi iya kan ibarat tangkal kayu teu bersemi atau teu jadi. Malah beki kebal beki garing. Lain bersemi garing ya. Ya, para rotong. Tah, iyalah. Dak fanzalallahu alaihim sakinatal unsi anas sarua. Gusti Allah nurunkeun ka alladzina amanu anu geus bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi aya katentreman jiwa aring selalu sebab babarengan jeung Allah. Urang kakarak babarengan jeung pejabat bae ge asa tenang hirup di alam dunia dek ka mana bae ge janyana rajana kapan di Tangerang teh. Sedengkeun aing babarengan jeung rajana jeung bupati deuk saha nu nangkep aing. Urang lelempangan jeung Kapolres deuk saha nu nangkep, janyana nu sok nangkepan mah tuh. Urang babarengan jeung nyana tenang, urang babarengan jeung nu sugih ngeunaheun. Lantaran deuk naon kabutuhanna aya di nyana ieu mah raja di raja bareng jeung Allah deuk kumaha tenangna. Deuk beurang deuk peuting eta mah hanya pergeseran matahari, deuk leuweung deuk kota eta mah hanya situasi, deuk gunung deuk datar eta mah sakadar penglihatan mata zahir. Hakikatna mah kapan nu Allah keneh. Urang bareng jeung Allah sakinatal anas. Tentrem, tenang. Malah embungan digeriung-riung ku jelema teh ngeunahan keneh sorangan nya mah ketika manehanna keur manteng ka Allah aya jelema nu ngadegetan embung menghindar wabeh ahli Allah tetap ketika embung babarengan jeung jelema menghindar teu butuh aing ka jelema naon si jelema ngan ngariweuh-riweuh doang hiji be jeung Allah tenang jeung Allah fa anzalallahu alaihim sakinatal. Nah di dieulah bakalna wa asbatallahu syajarata tauhid asluha sabitun fil ladhi sabi'ah wallahu a'lam bissawab.